punya Tuhan yang kadang kau lupakan. Anu goyang anak kikian ya. Naon maneh nangtung? Maneh ngarasa bodoh? Ma, hayang kawin. Goblok. Ame sarua nganggur jeung aing. Hayang teuing pemikiran mantan. Nah, sampurasun baraya anu ti mana wae ayana. Panggil deui jeung aing di channel Bere Nyaho. Nya pokona malah selamat menikmati dan tonton videonya, oke? Atuh nuhun. Masih ngajakan aing. Hah, da enggeus telat dah. Goblok. Ilan punya Milea, Virgon punya Starla, Anji punya dia, aing punya siapa? Punya Tuhan yang kadang kau lupakan. Ma euy, penjualan lancar, mantap. Mana penjualan lancar? Lancar men. Mantap. Sip. Enaknya anjir aya lancar mah. Duduk. Siap. Selamat sore barudak. Sore, Pak. Kumaha sehat? Sehat, Pak. Oke, mantap. Ayeuna bisnis orang beki dieu beki pesat barudak. Ku aya kitu urang ayeuna ngabutuhkeun deui tanaga barudak. Urang butuh deui jelema-jelema anu bisa ngabantuan bisnis urang ieu. Tah, model timbaran nya. Lamun aya babaturan anu ngalangur bawa ka urang. Siap, aya, Pak. Kita bisnis babarengan. Kumaha paraha barudak? Paham, Pak. Lamun anu teu ngarti sok acung atawa anu ngarasa bodoh nangtung. Naon maneh nangtung? Maneh ngarasa bodoh? Henteu Pak, urang ngarasa teteh gawe, Bapak nangtung sorangan. Anjing. Naon Aisyah seblok? Maneh apa teh si Cika? Si Cika mana Aisyah seblok? Eta geuningan anu pernah viral kamari dina TikTok. Anu goyang anak kikian ya. Oh, atuh apal naon gitu? Eta teh mantan aing sia. Goblok. Masih aya jeung keluarga. Goblok. Pak. Maksud kamu apa? Naon sih jelema teh? Masih awe jeung keluarga ah. Pak. Goblok pisan. Ma, hayang kawin. Sia hayang kawin we. Geus boga kabogona can. Heueuh. Masih awe jeung keluarga ah. Pak. Goblok. Lah, oi, wing boga pertanyaan ye. Pertanyaan naon sok? Nih, naon nu paling enak? Mikirin mantannya. Nyelain lah. Terus Mie Indomie, make nog, make cabai, mantap. Hayang teuing pemikiran mantan. Sibuknya aku sibuk sekali. masih awe jeung keluarga. Oh, sia. Lain euy, aing teh resah euy. Kumaha gitu? Kan tadi teh sama meme panggil jeung maneh euy. Hah? Aing teh tadi teh minjem HP babaturan. Nah, terus aya kitu kumaha? Heeh, anjing jol-jol aya email.
Email pokoknya mah email ti salah sahiji perusahaan. Interview lah pokoknya mah isi email teh. Atunya alus saya gitu mah. Heeh goblok, tapi ku aing dihapus email teh. Asia buat dihapus segala atuh. Goblok, ame sarua nganggur jeung aing. Masih aja keluarga anjing. Goblok. Anjing. Aing tadi teh minjem HP babaturan. Jawab atuh lain terus gitu. Anjing. Kali bikin. Kumaha aing jadi Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.